dunungan hayang kuno lepas sedak-sedak cenah bapak ibu aja tobat teh leles kuring teh leles atuh pada ngantosan panganten wae cenah kitu sareng bapak ibu aja aduh tobat di ayeuna amingkeun saha beringat tosan panganten sareng ibu aja hayang kuno lepas sedak-sedak cenah bapak ketua Karang Taruna awas cenah ya dunungan euy awas ibu hajat
Diberi nolak pasrak-serak Arjuna. Udah kakara hiji nolak pasrak-serak teh. Ini pengantin acan Arjuna. Di pengantin pamaket anu nolak pasrak-serak teh hiji. Ari ti ibu hajat acan merenya Arjuna. Udah ya era. Kumaha ieu keluarga besar si Arjuna teh naik hudang hiburan arek dimulai alah ieu kumaha Arjuna si eling ieu geus dibere anu nolak sadak-sadak tah ieu tah tingali tah embung keneh wae masih keneh mugen ieu si Arjuna kumaha ieu hoyong ti panganten anu nolak sadak-sadak teh dengan ceranjang hayang di panganten tobat teh kumaha tuh ieu teh hayang hudang tapi leuleus keneh cenah panganten hayang anu nolak sadak-sadak cenah panganten hayang anu nolak sadak-sadak coba alah tobat ayah kayak mohon dulu aduh itu tukang sonnya buat tadi paruman ayah kayak tenang cici nggak pengertian hayang di panganten hayang nol apa sedek-sedek cenah dunungan cici jadi ayah pengertian dunungan hayang nol apa sedek-sedek itu di mana deui di mana sok harudakeun ya harudakeun heudeung sambung ai teh coba ayo nolak pasangan-pasangan bola ayo nolak pasangan-pasangan diancam kayak lain ayo nolak pasangan-pasangan dibaca awas dibaca masih ada dibaca tagering lupain si Arjuna nya hayang tiba agak caranya metere hudang mohon baga ku gudang garampir coba temokeun hayangeun ieueun embung cara baga tuh bari udeung lepluk alah ieu si Arjuna larang bahan hayang tiba agak anu nolak basadak-sadak berenang ieu Guru Baga gugahkeun tulungan isi Arjuna tulungan Baga urang turaskeun Baga kalu-kaluhung cenah Baga kumaha Baga ieu tulungan si Arjuna Baga hayang sadar Baga muhung udang garawa yang super itu Kang MC mah itu bagi dua jelanjang
hayang super tukang MC mah paga buru tolongan di hayang nol apa sedap paga tolongan meter udah unang kok ini suka gue dibetot cai sambung keluar karena paga tak keringan ayah perwakilan itu punya atuh cerai ayah di pengantin istri Bismillahirrahmanirrahim ya. Tah non loba, tah kamari gua loba bisa. Ayo Arjuna, kumaha Arjuna? Tah dipaga. Udah ngas. Bismillahirrahmanirrahim. Jeung apal kana duit ieu si Arjuna. Mohon kumaha deui teh ieu teh. Kata regia was. Udah kusal ya udah kan. Tetong. Ieu slogan di slogan. Aku udah berat atuh. Disangkanangan 2 kilo merenai kuda gunungan sesuatu persiang berat atuh. Hayang anu kumaha. Hayang pilobahan tetap lungguh di paga. Bapak Aga tulungan Baga keberang Baga tulungan di satu namanya undang guru bertanggung jawab kepada kumaha atunya tuh mesti udangkan tong boro-boro gitu ketua oke jadi kan aku sakit kamu aduh mengaku juga Baga buru tulungan meter udang sikir ke Baga maksa korot da berat atuh saat disangkana cilok meureunnan eta da berat eta teh sing dipaksa kumaha ge berat cicing lana rek kadaguan Pak Aga cugan we aya ti Pak Aga kitu cenanya rek udang sakedeui mah kadaguan Pak Aga ieu si Arjuna mangga para penonton sadaya bade bade ngalungan tong isin-isin diawurkeun mah diangkos aya dulungan ti Pak Aga kumaha ieu Pak Aga si Arjuna ngagoler wae ayun aming ku ayun aming sugan di piringna dulungan bangga ayo Ayah cenah Baga teh ayah.
Pak Aga. Kumaha Pak Aga? Udah berusaha besok. Udah berusaha. Itu udang berat. Kau berat pembuat udah 2 kilo. Cenah kedua. Iya tadi bere iya kumaha. Nah. Iya, gua urang bere. Urang bere. Si Bapak. Iya, dibere urang. Sama Pangabantos yang ngatur sama Pangabantos tenang ayah bentos pentingnya makalangan urang lajang ke cerai Ibki kan wala guna baluang ketua karena taruna mangga